Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Balungan si Gobang Karoban ngahulang bari ngomong dina jero hatena. Haram jadah. Kekuatan talaga lapisan Sinang Bule bener-bener hebat. Kabuktian. Dahan leutik anu saukur sagede jempol. Panjangna sasiku. Jadi bisa kawas besi. Mampu ngabendung naki senjata Gobang aing. Benar-benar geus tepi kana tahapan ilmu silat tingkat tinggi ya nu digunakeun ku Sinang Bule. Capai aing masih gede palasaran ya. Kalah kumaha oge aing kudu bisa ngungkulan ajen pangarti ilmu silatna Sinang Bule. Ningali kana kayaan seperti kieu mah aing kudu ngagunakeun jurus pamungkas ieu mah ye. Mbah Balungan si Gobang Karoban anu masih kene ngarasa penasaran. Harita jadi nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna nu disebut jurus Gobang Karoban Jaya Panumpuran. Dibarengan ku kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Mbah Balungan si Gobang Karoban langsung harita kene ngawangun pasangan jurus pamungkasna bae terus nyaritakan Nang Bule. Nang Bule, weh, kemampuan ilmu silat si lain cukup hebat Nang Bule. Tapi dewek tepikeun ka ayeuna masih kena bisa mancuh dina tangtungan deuleuh sia. Artina dewek tacan eleh jajaten ku si lain. Anu jelas dewek masih kena sanggup nauskeun ieu tarung. Sarta bakal mampu ngungkulan ajen pangarti si lain Nang Bule. Ya, hasok ali heueuh mah. Masih kena penasaran mah Balungan sia. Di ladangan ku eke mah ye. Rek ngagunakeun jurus naon oge anjir. Mangkelu kawas maraneh tiluan mah memang kudu dihajar ku aing tepikeun ka kapok si anjir. Sabab rek ngarampok hak milik aing. Anu matak podaran heula aing mun begug mah sia mun keukeuh hayang api milik catetan rahasia anu aya di diri aing ya kahayang kos ubah batot kawas heueuh sok buktikan. Mbah Balungan si Gobang Karoban anu geus saga diri pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku ilmu pangenteng badan jeung kakuatan talaga lapisan anu sapinuhna harita maju narajang bari ngagero. Ku dewek bakal dianggeuskeun ieu tarung Sinang Bule. Nya sok cek aing oge. Kolot bedegong. Si rampog. Hayang api milik banda nu lain. Si lain atawa dewek anu bakal kasanes jajaten. Tadas ya jurus pamungkas Gobang Karoban Jaya Panumpuran modal sia. Jurela cilung Mbah Balungan si Gobang Karoban maju narajang. Nang Bule geus bisa nebak
anu jadi lawan teh bakal ngagunakeun jurus pamungkasna jeung kakuatan panarajang sapinuhna. Tapi Mbah Balungan jadi kageteun barang ningali Nang Bule kalahkah ngalungkeun dahan leutik nu jadikeun senjatana. Pikeun ngimbangan kakuatan panarajang nu jilawan. Harita Nang Bule sagad diri pikeun ngagunakeun setengah bagian kakuatan ilmu pancer tunggal pungkasan. Harita Nang Bule sapasang leungeunna ngalakukeun gerakan di tempat. Kajadian saterusna Nang Bule ngalakukeun panarajang jarak jauhna. Leungeun katuhu Nang Bule digerakkeun ka hareup, ditujukeun ka lebah lawan anu keur maju narajang. Samemeh panarajang lawan tumiba ka dirina, harita getaran kakuatan nu kaluar tina leungeunna katuhuna Nang Bule nemrag kana badana Mbah Balungan anu geus teu sempat nyingkahan eta getaran kakuatan panarajang jarak jauh nu jai lawan. War hush bukas Mbah Balungan si Gobang Karoban ngagero panjang nahan ka nyeri badan ngacengkang ngoleab ka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Senjata Gobang nage leupas dengan cekelanana. Jengkang koleab kedebut. Mbah Balungan si Gobang Karoban rubuh ngababengkang maling lemah. Kilampegan si Pecut Maut jeung Harumbi si Pedang Iblis anu geus leuwih ti heula dirubuhkeun ku Nang Bule jadi karageteun. Meh henteu percaya ningali kana eta kaayaan Mbah Balungan si Gobang Karoban. Anu tahapan ilmu silatna leuwih punyu tibatan maranehna duaan. Bisa dirubuhkeun ku Nang Bule anu ngagunakeun kakuatan panarajang jarak jauhna. Kilampegan jeung Nyai Karumbi anu geus sarengkat nangtung harita datang nyamperkeun ka tempat tubuhna Mbah Balungan. Kilampegan si Pecut Maut jeung Nyai Harumbi si Pedang Iblis harita ngabantu Mbah Balungan sinat sengkat nangtung. Jorelat silung selagedeg. Nang Bule datang ngacorelat terus mancu dina tangtunganana dihareupeun ceul urang lawana anu geus dirubuhkeun. Masih dina karakterna akibuana ireng harita Nang Bule nyarita. Hasok rek kumaha ayeuna manes di luar teh euy. Nah masih keneh keukeuh hayang ngarebut catatan rahasia tinggalna Ejang Jatinur Alam. Anu aya di aing atawa kumaha euy. Masih kene untung maraneh tiluan teu dibinasakeun ku aing. Hasok rek kumaha ayeuna? Hei, Balungan. Kahayang ka suhu. Ieu aing teu kerel acan sok. Dina kayan bari sumengeunahan ka nyeri. Mbah Balungan si Gobang Karoban anu leuwih tila nyarita ditujukeun ke Nang Bule. Dewe kudu ngaku secara jujur Nang Bule. Nang Bule mibana kamampuan anu leuwih punyul. Kudu masa dewek elih jajate Nang Bule. Malah dewek sabenerna mah geus lila janji ka diri sorangan ieu teh Nang Bule. Sing saha anu bisa ngungkulan kana ajen pangarti dewek. Mangka dewek bakal ngabaktikeun diri bela satya ka eta jalma. Sok sanaja Nang Bule budak keneh. Tapi kula bakal nyumponan kana eta janji. Alah, kula ripuh aduh. Sabab geus jadi kanyataan dina ijen jajaten Nang Bule anu unggul. Anu manta kula nganyatakeun diri pikeun bakti diri bela satya ka Nang Bule. Kitu teh Nang Bule. Nyaan. Bener eta caitan maneh teh Balungan heuh? Bener. Aslina Nang Bule kula teu jijieunnan ieu mah. Alah kula era atuh sakieu geus kakolotanana kudu ngabohong wae mah.
jeung aku gulung ka teu ceregan. Terus sikap maneh kumaha ya? Dawegan jeung si Kemi. Asa ngomong sia. Nya Harumbi si pedang iblis anu leuwih teu ngajawab. Kuring ge sarua nang bule. Kangaranan Kang Balungan boga sikap anu saperti kieu mah. Nya kuring oge rek milu we babarengan bakti bela satya ka nang bule. Terus maneh ieu kumaha ieu? Dawegan. Nya aku lagi atuh sarua we nang bule bakal milu marangan ka Kang Balungan. Sarua rek bakti bela satya ka nang bule. Oke. Heeh. Meungeus ku aing katarima jeung kaharti caritaan maneh tiluan. Ngan keur aing mah daekeun ye, nya keur aing mah teu cukup ku ngan saukur omongan. Mun heueuh maraneh tiluan rek ngabakti bela satya ka aing, ayeuna aing mentes ka maraneh tiluan. Minangka keur ngabuktikeun caritaan maraneh tiluan. Mbah Balungan nutup kadang bule betus nyarita deui. Nalek pentes kumaha kitu maksud nang bule teh? Ku aing nya maneh tiluan rek dipentes kudu datang ka kampung kahuripan. Saterusna ngagabungkeun diri ka barisan Darmayuda. Tepungan ku maneh anu ngaran Rasanti eta teh bibi aing. Terus jelaskeun kana pamaksudan maneh tiluan nya. Anu rek ngagabungkeun diri sarta hayang ngabantu milu berjuang ngalawan musuh anu bakal datang ngagempur ka kampung kahuripan. Lebih jelas nama angke lah ku bibi aing bakal dijelaskeun nya. Kumaha sanggup maneh tiluan ngalaksanakeun ucapan sa aing ha? Mbah Balungan si Gobang Karoban anu pangheula ngajawab. Atuh tang tuwe kula sanggup pikeun ngalaksanakeun eta parentah nang bule. Malah ayeuna kendeng gerek langsung we terus lumampah ka kampung kahuripan. Nyai Karumbi si pedang iblis ge milu mairan caritaan. Nya bener rek langsung ayeuna we ka kampung kahuripan nang bule. Kilambagan si Pacut Maut ge sarua jeung caritanana Nyai Harumbi. Nang bule ngabagikeun paneutepna ka 3 urang lawana anu geus janji pikeun bakti diri bela satya ka nang bule. Teu lila nang bule terus nyarita deui. Maraneh tiluan kudu sagancangna bisa tepi ka kampung kahuripannya. Sabab pihak musuh anu bakal datang ngagempur datang teh mun teu salah hitungan mah dina poe pageto. Dina poe pageto datangna gempuran anu jadi musuh. Anu maca kumaneh tiluan. Dengekeun. Ya biarpun ngadengekeun ye genang bule. Upayakeun dina poe isukan pabeberang kudu geus tepi ka kampung kahuripan. Hasok langsung eta mah. Geura aririt nya. Mbah Balungan si Gobang Karoban jeung kilampegan katut Nyai Harumbi si pedang iblis. Harita terus arindit rek lumampah ka kampung kahuripan ngalaksanakeun parentahna nang bule. Geus kitu mah kaayaan dirina nang bule ge pulih normal deui. Harita nang bule bari mawa bung-buahan jeung bebeutian terus muru asup deui jalan ka tukangeun guha anu nembus ka jero guha panamping. Bareng jeung lumakuna waktu di kampung kahuripan wanci peuting Cumanding. Sakabeh anggota barisan Darmayuda geus pada leureuh di tempatna masing-masing da puguh capek. Sabab latihan tarung tawuran teh lumangsung tepikeun ka burit.
Sedengkeun di jero pasanggrahan harita Jaka Sinangling jeung Saraswati keur ngariung jeung Ki Buyut Debleng katut si Banteng Wulung. Kitu di Aceng Jeprut harita Jaka Sinangling anu keur nyarita ditujukeun ka Nang Bule. Kumaha Mang Anteng? Ngeunang 5 lombang jebakan tetos beres. Wah, adanan ku gotong royongan mah jeunan lombangan jeung bakan teh bingsa bengres anglingan. Mukeuna mangeta lombangan teh jeung rokna leuwihan ungkuran tangtungan 2 jalmaan. Nelus kita lombangan jeung bakan teh bingsa nampungan 10 ngurang musuhan. Lamun mungsuh ngagebrus kana ngeta lombangan, ngisukan songre sisi lombangan teh bakal dibaluran ku letakan, dicampuran ku getah carulukan, jang di anu cobra-cobra ngarek hanjat naikan bakal leueuran gitu. Nganjeng bakal gegetreten we ngararatel. Gitu tah anglingan. Syukur atuh ari geus beres kitu mah nya Mang Ateng. Mudah-mudahan we sakumaha anu direncanakeun ku urang. Diharapkeun eta 5 lombang jebakan teh bakal bisa bakal bisa ngurangan jumlah kekuatan musuh. Lantaran sebagian anggota barisan musuh aya anu ting galebrus kana lombang jebakan teh. Sanes kitu Ki Buyut Jaka Sinangling ngaret ka Ki Buyut Debleng nu direretus carita. Ali keur dewek mah ngeunaan urusan lombang jebakan mah da pugu geus sidik beres angling euy. Ngan anu masih keneh jadi pamikiran dewek mah ngeunaan ti pihak urang anu bakal ngayonan si Wiku Sarenggi. Anu matak dewek rek usul anglingan euy. Nah bade usul kumaha kitu Ki Buyut teh ki. Dewek usul rek kajukeun diri. Kumaha mun anu maturan angling pikeun ngayonan si Wiku Sarenggi teh ulah Saraswati indung ilaing euy. Keun we dewek anu babarengan jeung ilaing keur ngayonan si Wiku Sarenggi mah lain naon apan dewek mah leuwih kolot ti indung ilaing angling euy. Jadi mun teu pikeun ka kudu ajal ge moal matak jadi panasaran. Kitu tah maksud dewek mah Raswati. Geus we digantikeun ku dewek engke ngalawanan si Wiku Sarenggi teh. Kumaha satuju ilaing Raswati? Dina sikapna anu tenang harita Saraswati terus nyarita. Sauranti Ki Debleng ku abdi kahartos Ki. Namung punten Ki, abdi sareng anak angling kitu deui anu liana sanes teu percanten kana kemampuan ajil pangarti salira. Namung sakumaha anu kauninga kaputusan ti angling anu baris ngawakilan pun incu Nang Bule mimpin barisan teh dumasar kana hasil riungan sareng sadayana anggota barisan Dharma Yuda Ki. Janten eta kaputusan teh tangtosna oge moal tiasa dirobih deui Ki. Anu jelas salira teu kedah sarampang. Margi abdi sareng angling gaduh sikap sareng tekad anu sami Ki. Sapertos salira. Dina mangsana tarung ngayonan Mbah Buyut Wiku Sarenggi moal rek risi Kupati rempan ku ajal. Upami teh mah abdi sangpun anak kedah nyangking pasti papasen kedah ajaling pati eta mah mangrupi takdir anu teu tiasa dipungkir. Anu penting abdi sareng angling supaya berjuang sakuat tenaga Ki. Jaka Sinangling milu nyambungan kana caritan Saraswati anu jadi indungna.
Rupina ngeunaan masalah eta mah tos teu kedah dibahas deui. Margi tos janten kaputusan tina hasiriungan ki. Mugi Ki Buyut oge tiasa ngartos sareng nampi kana ieu kanyataan. Ayeuna mah bade ngajelaskeun ngeunaan engkong kungiang jeung konjaka si pedang ganda anu ngagabungkeun diri ka barisan Darmayuda. Sok sanajan ngan saukur duaan tapi tahapan ajen pangartina bisa diandalkeun ku pihak urang. Duanana masing-masing bakal mampu ngayunan lawan leuwih ti saurang. Wah, nyukur we ngatuh bali ngari kang kuatan bangrisan urang enggesan nambahan mah. Nelus ngeta ngaceng diperengatikeun teh mending geus salangapan gitu. Ngarek omonan naon gitu ngaceng teh ngasuk cangritakeun ngaceng. Terus terang tekad jeung sumangat aceng ge sarua deh. Jeung Den Angling gitu deui Ibu Saraswati suel bener teh. Terus terang dina waktuna talung tawuran keur aceng mah rek ngalawanan sawe oge bakal dihadapi lah. Sabab aceng mah teu sieun ku sasaha kan ngerti semua juga kan bener teh. Terus terang mengpengariung aceng aya permintaan ka Ki Buyut ya. Aya pamenta naon kitu ilaing ka dewek teh ceng euy. Jikan sok gancang caitakeun ka dewek. Terus terang keur aceng mah geus siap mati lah dalam pertarungan nanti lah. Bener tuh. Terus terang andekan ieu mah andekan gitu ya aceng menemui ajal. Permintaan aceng mah anu ngamandian layon aceng teh Ki Buyutnya. Nah sababna terus terang keur aceng mah Ki Buyut teh geus dianggap guru anu bijaksana. Bener teh. Terus terang lah aceng sok sanajan rada belet dilatih jurus. Tapi Ki Buyut teu kesel atau bosen tetep terus ngalatih aceng. Bener teh. Terus terang keur aceng mah kahutangan budi lah ku Ki Buyut. Jadi mun layon aceng dimandian ku Ki Buyut teh bakal tenang arwah aceng teh gitu. Di saat kembali ke Sang Pencipta. Benar teh. Kitu tah permintaan aceng mah Ki Buyut. Tapi sebelum ajal tiba tetep we lah ke si aceng mah. Aceng mah pantes sian ku sasaha. Si lain kudu ngarti ceng euy. Kangaranan ngarandapan ajal mah sakabeh jalma ge bakal menang giliran kabagean. Geus teu kudu dicaritakeun masalah anu kitu mah ceng euy. Sabab anu teu berjuang atawa anu berjuang ge sarua bakal kasoran masalah paeh mah. Komo ieu kangaranan perjuangan mah pasti bakal aya pengorbanan ceng euy. Jadi kangaranan si laing bener teh sieun ku sasaha mah geus teu kudu sieun ku nangkalak baud. Bener teh Raswati. Laras kitu Ki Debreng. Manawi abdi sampun anak angling satrasana dugi kana pasti papasten bakal upaya sakuat tenaga ngetrukeun sapenuhna kemampuan ajen pangarti dina ngayonan Mbah Buyut Wiku Sarenggi anu nemutkeun kana waktos mah mibana kakuatan ilmu tingkat dewa. Ya mudah-mudahan we sadayana anggota barisan Darmayuda ge mibanda tekad sumanget anu sami. Margi perjuangan anu dilakukeun ku urang teh demi nanyeurekeun keadilan merangan kekuatan kejahatan. Ku urang sadayana ge ka Bandungan boh dina waktu masih keneh aya Ki Warangkas kitu nya. Waktu saya Ki Warangkas dugikeun ka ayeuna digantikeun ku Tuan Wirem jeung Nyai Kintamani anu mimpin Paguron Lintang Jagat. Ieu kampung kahuripan masih tetep tacan aya dina pangaruh sareng kakawasaan pihak musuh urang gitu. Jadi perjuangan anu dilakukeun
urang teu mengsaukur keur kapentingan warga pangeusia lembur. Tapi pikeun warga atawa rahayat anu aya di daerah Tatar Sunda. Jaka sinangling lumayan dicaritaan. Sakumaha anu disaurkeun ku pun biang. Muga siga jadi panghudang kana tekad sumangat urang dina nying hareupan kakuatan musuh. Malah menumutkeun kana katerangan telik sandi ti pihak urang ya para jago jeung jawara anu jadi patandang sembara anu jago teh pada ngagabungkeun diri jadi anggota barisan Willem Kintaman Jaya. Nganu harti jumlah kekuatan pihak musuh teh jelas nambahan. Tapi sok sanajan jumlah kekuatan musuh leuwih loba, pihak urang teu kudu ngarasa sentar. Sabab keunggulan mah teu ditangtukeun ku lobana jumlah lawan. Anu penting urang geus babarengan berjuang sakuat tenaga. Oh, bener kitu angling euy. Sanunya upaya urang nyeun lombang jebakan ge bakal aya hasilna. Ti pihak musuh loba anu tinggal burus kana jero lombang jebakan teh ya. Anu tangtuna oge bakal bisa ngurangan karena jumlah kekuatan barisan musuh urang angling euy. Oh, jadi cinek nama kudu pada percaya diri we. Komo ke dewek mah. Sasat ke sakit kakolotanana. Mun teu mah tepikeun ka kudu ajal pati. Teu malang teu nineung. Damun dewek teu milu berjuang ge tetep dina akhirna mah bakal nangkarak baeud. Bener henteu teh euy. Wah. Ngenya bener pisang eta teh kibuyutan. Surua ngejengan teng. Anjing belang anjing hideung. Mual melangan mual dinengan. Munding keneh ajal patian we bari berjuang. Ngejeng timbratan ajal patian bari nerus jeunan dosa nyeun kajoliman ngejeng kang salahan mang itu Saraswati dina sajoni ngobrol harita di jero hatena mah masih keneh kapangaruhan ku perasaan anu hanjelu ku sikap jeung caitan sirawing anu jadi salakina. Harita Saraswati galecok ngomong sorangan dina jero hatena. Anjeun yan tega Kang Rawing. Anu jadi kulawarga bakal yang hareupan marah bahaya teh kalah ka terus ini tinggalkeun. Padahal abdi kitu di angling geus bisa ngukur kana kamampuan diri. Pamohalan bakal mampu ngimbangan ajeun pangartina Mbah Buyut Wiku Sarenggi. Ku abdi geus bisa dibayangkeun mun teh mah abdi jeung angling tepikeun ka ajaling pati. Tangtu bakal gede pangaruhna pikeun barisan Darmayuda. Loba anu jadi korban, anu akhirna bakal kawalahan, moal mampu ngimbangan kakuatan anu jadi musuh. Malah bisa wae Rasanti jeung Sandika kitu di ayu manganti jeung anu sejena. Bakal sarua jadi korban kekejeman pihak musuh anu moal mere ampun. Nah, Kang Rawing teu ngabayangkeun mun teu pikeun ka kajadian kitu. Kula warga urang tangtuna oge bakal mungkas lakon kahirupan Kang Rawing. Anu akhirna ieu kampung kahuripan tempat anu ngandung sejarah keur urang duaan teh bakal aya dina pangaruh jeung kakawasan pihak musuh. Anjeun bener-bener tega. Kula warga dijadikeun korban kekejaman pihak musuh. Gusti anu agung. Mugi abdi sakula warga gitu di anggota barisan Darmayuda pinarengan dina kasalamatan sareng aya dina kaunggulan. Kitu galecok kena hate Saraswati dina waktu harita. Sedengkeun Rasanti jeung Sandika anu geus saretibra di jero enggona. Rasanti anu keur saretibra beut jadi ngimpi dipanggihkeun jeung Sirawing anu jadi bapana. Dina eta impian teh ngawartosan wireh